ketika anak cicing di pondok pesantren belajar ilmu agama, apakah itu alat nahu, apakah itu alat Al-Quran, berarti orang tegas mendekatkan anak karena angka hiji jeung angka 2, 1 dan 2 ngedeketkeun orang anak ke Allah jeung ka Rasulullah. Angka hiji adalah Allah, angka 2 adalah Rasulullah. Anak orang geus dideketkeun ka Allah, dideketkeun ka Rasulullah, diwauhkeun ka Allah, diwauhkeun ka Rasul. Sabab kewajiban kolot ngenalkeun anu jadi anak ka Allah jeung ka Rasulullah. Ulah rempan masa depan. Sabab santri mah masa depanna alabat nu sejen. Nu sejen mah karake mikiran masa depan di dunia. Santri mah geus mikiran masa depan di alam kubur. Geus mikiran masa depan di alam akhirat santri mah. Jauh jasa bayangan anak alabatan anu sejen. Sedengkeun ulah pake khawatir lamun angka hiji jeung angka 2 geus ngagabung ke timbul angka 3 hiji tambah